Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Naila Zahra Fatimah ti kelas 10 MIPA genep. Di dieu abdi bade nyaritakeun babad godog Kean Santang. Kean Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti. Di Pajajaran malah di Pulau Jawa teu aya hiji oge jalma anu bisa nandingan kasaktianna. Dina hiji waktu Kean Santang ngadeuheus karamana. Unjuk kanien dirina hayang ningali getih sorangan. Hayang tarung ngadu jejanten, tapi teu aya nu bisa nandingan. Ngadangu kasauran putrana kitu, Prabu Siliwangi gawat bae nyauran para ahli nujum karajaan, minta bongbolongan sugan aya anu jalma anu bisa nandingan kasaktian Kean Santang. Ditanya kitu, para ahli nujum teh kabehanana ngabige teu aya nu nembal. Ngan teu lila ujug-ujug aya aki-aki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kasaktian Tuan Putra. Jauh pisan eta jalma teh, ayana di nagari Mekkah. Ngaranna Bagenda Ali. Saha kira-kira anu bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung Bagenda Ali? Kanjeng Prabu alik nawar. Aneh pisan sameme ngajawab eta aki-aki teh geus ngaleungit duka ka mana ngileusna. Ti harita Kean Santang teu geunah cicing, hayang geura gok patepung jeung jalma anu ngaran Bagenda Ali. Hayang geura tarung ngadu jejanten. Hiji waktu Kean Santang pamitan ka ramana Prabu Siliwangi, saja miang ka nagari Mekkah rek nempungan Bagenda Ali. Sanggeus diwidian ku ramana, gejelik bae anjeunna angkat ti Pajajaran, lempang ngulon muruk ka lebah panon pae surup. Bubuhan jalma sakti lempangna teh napak kancang nyaeta lempang dina kulit cai. Nyeak gancang kaditu kakulonkeun. Barang nepi ka nagari Mekkah, Kean Santang patepung jeung aki-aki anu keur ngiyuhan handapeun tangkal korma. Pok Kean Santang nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali teh?" Eta aki-aki teh ukur melong, neges-neges kanu anyar datang. "Saha ujang teh?" Pokna kalah malih nanya. "Kaula teh Kean Santang ti Pulau Jawa, kaula hayang tepung jeung Bagenda Ali. Cenah anjeunna teh jalma sakti, kaula hayang ngadu jejanten." Kitu, yu atuh tuturkeun Aki, ceuk eta aki-aki ngajak indi ti dinya. Kean Santang nuturkeun, tapi kakara oge sababaraha lengka aki-aki teh pok nyarita. Iteuk Aki tinggaleun, cing pangnyokotkeun ujang." Kean Santang geuwat balik deui, maksud rek mangnyokotkeun iteuk. Ari iteuk si Aki teh manceuh deukeut tangkal korma. Barang eta iteuk dicabut, karasa beut pageuh. Kean Santang nyabut deui beuki bedas, angger bae teu kacabut. Kean Santang mapatkeun ajian, nyabut deui eta iteuk sataker tanaga. Aneh pisan, lain iteuk anu kacabut teh, tapi kalah sukuna ambles kana taneuh. Kitu jeung kitu bae, unggal manehna nyabut sukuna kalah beuki meubes. Kean Santang geus ngoprot kesang, iteuk angger teu bisa kacabut. Manehna mimiti boga curiga yen aki-aki nu boga eta iteuk teh tangtu lain jalma samanea. Keur kitu aki-aki teh geus aya gigereun. "Saha saanyana andika teh, Ki?" ceuk Kean Santang samulengse. Si Aki ukur seuri ditanya kitu teh. "Nya kaula anu diteangan ku andika teh, kaula Bagenda Ali." Ngadenge kitu, rumpuyuk bae Kean Santang nyuuh kana sampean Bagenda Ali. Manehna taluk sadar yen kasaktian dirina ukur satungtung buuk upama dibandingkeun jeung elmu kawedukan Bagenda Ali. "Kaula taluk sumerah diri hoyong guguru ka Kanjeng Bagenda," ceuk Kean Santang. "Heug, tapi andika kudu ngucapkeun sahadat heula asup agama Islam." Walon Bagenda Ali, ti harita Kean Santang asup agama Islam sarta terus guguru, ngulik bag-bagan agama Islam di negeri Mekkah. Sanggeus ngarasa cukup ngalap elmu, Kean Santang pamitan hayang mulang deui ka nagrina Pajajaran. Ku Bagenda Ali diwidian, kalayan dibere pancen yen Kean Santang kudu nyebarkan agama Islam di Pulau Jawa.
Aya dua rupa anu dibekalkan ku Bagenda Ali nyaeta tasbih jeung kitab Al-Qur'an. Kian Santang mulang deui ka Pajajaran nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rahayat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Ari ramana Prabu Siliwangi teu karsaeun ngagem agama Islam dibarengan ku sawatara prajuritna. Prabu Siliwangi ninggalkeun karatan ngungsi ka hiji tempat di Pakiduluan Garut. Cek sakaol di dinya anjeunna ngahiyang ngaleungit tanpa wujud. Ari para prajuritna minda rupa jadi maung. Sakitu bae ti abdi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.